aing hayang meuli HP, baturan urang barogeun HP kabeh aing teu boga Nokia acan. Meni barang sakirup teh boga bapak, boga emak, meni embung, boga anak, boga HP teh. Meni Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash! Wah, ceneneng keur naon itu? Ceneneng. Keur naon ieu teh? Ieu keur main game. Dah di sini. Ya, meuli HP sia teh. Ame bisa main game rame itu tinggal di sia teh. Ih, belagu ngadat ka indung maneh. Ya, ceneneng urang berhayang atuh. Apa teh mama meuli di dere wae. Ngadat teh cedana ngadat. Kumaha atuh ngadat teh dibere wae. Ini urang geus ceurik geus kumaha oge, kumaha atuh ceneneng bantuan. Aing mah kieu. Maneh ngadat ka indung maneh ka cedana. Tah engke ku ceneneng dibere nginjem duitna sekalian jeung nu kamari pan geus nginjem duit indung maneh teh ka urang. Oh, bobogan duit. Bogan hutang. Ukur macul na foto di ditu indung siapa. Oh, itu ceneneng urang hayu we. Aduh, aing mah meni cara rape awak teh lah. Jadi jelema susah mah kieu ningan loba nu karasa awak teh kapage maksakeun da boga hutang ka bineneng deh 20% bungana. Semangat we nyemangat-nyemangatkeun maneh meureunna. Kumaha mun teu kabayar mah. Itu namaan pokokna meureun. Mak, mana di si mak teh? Urang pokona mah kudu beunang HP, aing mah hayang ngawe jeung ele jeung batur. Mana di si mak teh? Oh itu, Mak. Ari emak keur naon? Karawak ge rewek sia teh nyaho indung keur capek kieu. Kadaleuna keur naon aing ieu teh? Maknya macul kitu ai emak. Aing sia lain mah kulo teh bantuan. Aing teh capek ya teh melaan sia lain bantuan ayo kalah gerak geuruh we di sana teh aing keur macul ya teh Ari emak. Ayo emak, kadeureuh teh eta pacul ti balik rek kumaha bolong, rek kumaha anggeus-anggeus asup adewan. aing ingat aing teh cerita geus Bapak mau anggeus kolot. malum aduh capek ya aing cenah hayang naon atuh Mak aing hayang HP mah. HP Babaturan urang barogan HP Android KB bisa main ML, FF. Nah, urang mah jalur ge teu boga. boro-boro jang meuli HP jang nyatu ge set sia teh aing jak saha sia Yang tadi ngomong tambah sekalian nambah ini jangan HP. aing ge geus lieur-lieur Mak mung aing pokona mah hayang HP eta hayang nyawa ayeuna putih gede meuli lamun teu dipangmeulikeun HP moal sakola urang. Ayo sia, kita mikir sugan, on sia naon? Isugan mah nyawa sakola udah minggu sia teh. Ya anak naon kok mau diindung lah nanonokeun. Indung sia mah kitu, naon on we. Sia teh sing mikir, hirup teh boro-boro jang meuli HP, utang ka bineneng ge panjang resiko sapopoe jang nyatu sia, jang bayaran sakola. Balik ka itu. Jangan aing arep Balik sia. Keur mawak capek aya-aya we aing. Ieu mah pasti gara-gara bineneng ieu mah ya, kurang ajar. Aing mau teh. Wah, aing carekan bineneng sia. Rasakeun sia bineneng. Bineneng yang budak aing ngamuk. Hei. Iya. Anak aing aya HP nya gara-gara ece ngomong-ngomong urang nginjem duit. Naon ieu teh? Eta mah anak euceu we panasan hayang HP. Mau mungkin dah dipanasan bocah. Itu maksudnya. dia hayu buru di tengah Tengah di nurga hayu sok. Mani aing mah. Belanja sok. Ji, siap dan. Sok jurusnya keluarkeun. Ji,